Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana patepang deui sada musim kuring mangadui muhun urang ngadongeng deui dongeng ngancak kamari nu judulna Si Kuncir. Angga kaum dangu sadayana ameh teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae jujur carios Si Kuncir ieu. Sok yuk. Tong hilap kaum dangu sadayana di subscribe, hatur nuhun. Yuk rasaun ajian aing sia. Yo sorot matahari. Tina leungeun si Cisto teh ngaluarkeun cahaya beureum nu langsung ditujukeun ka Si Kuncir. Bericak, siut, siut, siut. Ari Si Kuncir kaum dangu sadayana manehna teh geus ngerti bahwa lawanna teh ngaluarkeun ilmu pamungkas. Manehna teh langsung rikat mapatkeun aji pancing geni jeung banyu dihijikeun. Nu maksudna mah rek mapag ilmuna si Cisto. Siut, siut, bledu, bledu. Dua cahaya teh diadu. Tapi aneh malik ka si Cisto. Siut, siut, bledu, bedak. Bangkil, selontot, gebrak. Awak si Cisto nenggang lemah teu usik deui. Ningali ki Cisto geus baring lemah eta babaturanna teh langsung init lumpat nu tarik pisan. Ampun, hai, teu niat mindah saurang. Namongan maneh sorangan nu kitu mah, arek nandasa diri kula. Jadi akhirna mah balik ka diri maneh sorangan. Hei, dulur-dulur, ayolah, urang kubur ya, layon teh. Kieu ken, da manusia ken, heuy. Kudu dikuburkeun kos bihara-biharina urang nguburkeun jelema. Ayo Gitu omongan Si Kuncir ka anu aya di darinya teh. Atuh anu aya di dirinya ngan kudu ngajawab. Ayo. Kompak ngejawab harayu.
tekung silila kaum dangu sadayana nunguburkeun dayon Ki Justo teh geus bareres dari si Aji main teh we ini nu maksudna mah rek ka imahna sugan-suganan we cenah mana teh geus aya di imah. Pas nyampe kaburuan imahna si Aji teh kaget ngali imahna teh mani bararesi kos aya anu ngeusian cenah. Atuh si Aji teh teu sabaran langsung nuju ka hareupeun pantona bari maena teh assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sahanya itu kaum dangu sadayana nu ngajawab di jero imah teh. Kolotrak we panto imah teh aya nu muka atuh duanana teh pas dibuka gebek duanana teh nikah raget. Hari si Aji ningali anu di jero teh gabruk we langsung gabruk bari ceurik balilihan. Sing horeng kaum ramu sadayana bi Aji teh geus aya deui di imahna. Atuh geus kitu mah duanana teh cacapkeun ka sono nu geus lila teu papanggih. Aing mah teh kemana wae tuh euy. Mana tega ka urang teh euy. Ninggalkeun geuningan. Duh Kasep, emak teh hampura lain niat rek neakeun hidup. Kieu gerayu urang ka jero ke kumaha dicaritakeun. Kumaha-kumahana geus Kasep ulah ceurik da ayeuna mah emak teh geus aya deui geus bisa papanggih deui jeung hidup Kasep. Itu dah mama kini kitu euy ni tega ka urang teh. Ninggalkeun urang. Jikwe duanana teh harasup ka jero imah tekung sila dariuk di jero imah. Kieu Kasep caritana teh baralak piaci teh nyaritakeun ti mimiti si Aji titah naekat tangkal caringin nepi ka manena gelut jeung Bah Akong. Atuh manena teh eleh gelut jeung Bah Akong, bahkan manena tatuparna. Tenggung Srila aya nu nyalametkeun Jirim nu sarupa bodas. Eta Jirim teh ngaranna Ki Udas nu geus nyageurkeun manehna tina tatuparna.
kitu mah biacih teh mungkas caritana. Tah kitu Kasep, lain mana tega kahidep Kasep. Ah, gitu mah. Geningan gitu ceritana teh. Atau orang mikirna mate kamana? Orang tinggal kunina tanggal carikin sorangan. Gitu geningan ceritana teh. Nah, geningan mah bisa gelut Gitu nanya si Aji kamana teh, hari mana ngan kurser. Kasep emak teh seetik baheula mah diajar silap. Da kusabab sieun aya ajak leuweung, emak teh kapaksa ngalawan. Kaum dangu sadayana biacih teh teu nyaritakeun nu sabenerna mah maneh ngalawan teh bakat ku panas ningali nu maehan nu jadi salakina biaci. Kalawan ajak leuweung lain mah. Wah, eta mah tadi hiji urang dipaehan mah. Tapi dah urang mah teu niat maehan euy. Da manehna rek niat maehan urang. Nya urang dilawanan we mah. Manehna teh aku senjatana sorangan. Gebek ngadengi kitu piaci teh ngagebek. Ngadengi si Aji maehan karaman ajak leuweung. Ari nu dipikin nyaho ku biaci mah karaman ajak leuweung teh karaman anu sadis kaniaya nu terkenal kata karunya. Duh Kasep, hari anjing teh bisa silat di mana? Jeung, aduh, kunaon atuh hidup teh malah nyieun masalah jeung karaman ajak leuweung. Orang teu sieun mah. Kieu mah urang caritana teh kumaha urang bisa silat euy. Barabat atuh si kuncir teh nyaritakeun ti mimiti manehna ditinggalkeun ku mana dina tangkal caringin nepi ka manehna teh lempang ka puncak Gunung Kulon. Di Gunung Kulon manehna papanggih jeung Ki Adot anu jadi guruna ayeuna. Bahkan manehna jadi si kuncirkeun dibejakeun ka mana tanpa dirahasiakeun. Tengku silila si kuncir teh tuntas caritana. Tah, kitu mah perjalanan orang teh euy. Pahingan atuh kuncir, ayeuna buk maneh teh kunciran mani panjang geuningan. Idede. Mana teh mani seuri yang serikeun kuncirna si kuncir. Urang yang serikeun atuh mah euy. Awas ya mah yang serikeun. Mah, urang teh yang dahar euy lah. Ti suke nih, can dahar euy. Aya kejo naon mah. Gitu si kuncir ngomong ka mana teh, hari mana langsung wae ngomong, aya tuh kuncir hayu geura dahar ayeuna mah aya karesep maneh geuningan. Sok atuh hayu ka dieu kuncir. Hayu lah mah. Pas si kuncir rek dahar ka dapur manehna teh jugjug ngarandeg ngadengi suara guruna anu ngirimkeun suara jauh. Suara eta teh cuman kadenge ku si kuncir, ai kumaha mah teu kadenge nanaon.
Kuncir. Maneh ayeuna kudu init euy jeung mak maneh. Lamun maneh teu init enakeun eta karaman ajak leuweung teh datang ka imah maneh kuncir. Uring lain teu percaya ka maneh kusabab karaman ajak leuweung teh loba kuncir bahaya ka indung maneh. Ari ka maneh mah kuring percaya kuncir. Gitu nah omongan guruna si kuncir yang jarak jauh kasih kuncir teh. Mak, guru orang ngirimkan suara jauh hoi. Cenah orang jeung mak kudu ini tayana kene. Gitu mak. Emang ngomong naon gitu kuncir guru maneh teh? Kieu mak cenah. Ayeuna teh orang kudu ini jeung maneh hoi. Kudu ini di dieu kene. Lamun henteu eta karaman ajak leuweung teh erek kadarius na mah. Kitu mah hoi, cek guru urang mah. Ayo tuh mah orang ini. Geus lah ulah loba mikir. Urang ka tempat guru urang we hoi. Yuk mah yuk. Hayu atuh kuncir. Giru-giru. Hayu mak. Jig we duanana teh arinit nu garung gusuh. Nu maksudna erek ka puncak Gunung Kulon. Kaum dangu sadayana cerita si kuncir teh insyaallah enjing di lajengkeun deui nya. Sim kuring mangaduy hapunten ngadongikeun si kuncir ieu seueur pisan kakiranganana. Amit mungkur amit mundur. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios.